tanya kahaya mah tapi kumargi situasi nyatanya alhamdulillah kusakege orang masih tiasa ngariung sok sanaos menuju kayaan kieu nya mudah-mudahan urang sing ditebihkeun sing disalametkeun tina ieu wabah nya sanes urang panggil bisik sareng wabah nya urang mah sing terhindar tina eta nya rupina tisim kuring mah panjang dokapi sangem intina mah ngabagiakeun tahun Saka Sunda Wilujeng Pabaru Sunda 1954 Saka oge kanu ngarayakeun tahun hijrah Wilujeng tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan sapamunut sing ginuran sapanaja sing tina kanan cag rampes. Atur nuhun ka Pagagan sambutan. Salajengna nyata sambutan di Bapak RW. Kapiatur ka Bapak RW kanggo sambutan. Sampurasun Rahayu Kasindir kuat ciliti Kasindir kuat dawuh juga pengawas kawasan dengan kaulang sadayana unak-unak dengan batmanah ken orang simpen heula orang pungkas kuraja pamunah salam sulam sareng tilam buka ulah tilam dialah bismillah pembuka basa-basa menjadi carita-carita sana laksana disampurna pangbagia tisim kuring khususna panginten Wilujeng sumping ka sesepuh sadaya dia ibu bapak sareng emak panginten tokoh masyarakat kuring anu sakumaha pang tiga nama pang sepuhna salaman teh muhidi-hidina deui panginten sing kuring ngaraos dina tahun baru Sunda anu sakumaha sok digelar kumaha di dieu janten warga masyarakat teh ninggal kumargi kaayaan sapertos ieu kaayaan Covid panggilkeun urang teh jigana mah aya izin kumargi nu hajat oge dibados teh parantos kangen Pak parantos kangen hiburan teh mohon neme enjing panginten abdi neme enjing aya acara teh siraman nya di Calan Suanten teh margi panginten inti nama mau anu teu kenging teh panginten anu sakumaha kedah diterapkeun panginten protokol kesehatan intina ngaturkeun nuhun khususna ka emak di dieu reng-rengan kanggakan sadayana anu pesun kuring panginten mudah-mudahan intina keluarga besar Purwawi Rahma cing sehat sadayana bapak-bapak sadayana cing sararehat khususna panginten warga masyarakat cing kuring cing sararehat walaupun aya anu terjangkit panginten sababaraha jalmi di abdi alhamdulillah para sehat biasa bergabung deui panginten sareng cing kuring intina ngaturkeun nuhun punten pisan ka sesepuh sadayana panginten pribados aos leus ayana panginten tepung antawisna hiji Saka Sunda teh di dieu mah osok panginten di dimumule budaya-budaya teh kumagi anu diranapan ku pribados teu aya apa mohon neme di dieu gitu kan teu aya matak abdi panginten ngolahkeun dabonganna abdi orang Sunda lamun Sunda teu dimumule budayana ku orang Sunda rek usaha nyapanya terus kedah izin orang Jepang, orang Amerika ngomong boleh budaya Sunda, orang Sunda di atap gitu kan. Seperti ieu panginten aya lalakon panginten menuju di Malaysia aya seni urang dilebut ku Malaysia dengan tipe polot apa kebongana pada budaya orang teh panginten diangkat ya ku urang teu dimumule ku urang teh akhir seperti itu meureun gitu. Mudah-mudahan alhamdulillah panginten di dieu mah panginten rempeg karosan pribados mika cinta mika reus dina budaya-budaya Sunda anu ka alamat pribados.
Masa itu bados bagi acara seueur kakirangan telepatan anu jadi kemudian sampurasun. Atur nuhun ka Bapak RW. Salajengna sambutan di sepuh di akiaan. Tapi hatur kanggo sambutanana. Sampurasun Rahayu apuntennya itu aya bewarana ya tadi panitia jangan rupena pangsepona gitu wa gitu wana nya ngahaturkeun nuhun gitu nya dina acara ieu anu tos teh kapungkur ge tetep karena budaya Sunda teh dipumuleh khususna mah ku almarhum nya Mbah ieu atungan nuhunkeun pisan ka Bapak RW nya parantos nyambut gitu ieu jalaran abi mah di urang Ciparai Pak jalan jadi di situ mah kurang kirang lah karena bawa seni sunatna itu ieu gitu nah, mudah-mudahan ya acara sing lancar berrahmat karamat sapatna teu nu makawasa bulusna atuh jembara teh para karuhun deusna ka ieu Mbah Ari mugi sing ditangtayungan sadayana sing disalametkeun boh tina aku panyawat ieu rupina da daya kompromina ieu teh atur nuhun mun sakitu sampurasun. Atur nuhun ka Aki Aang. Salajengna nyaeta kidung bade ditembangkeun ku lingkung seni Purwa Wirahma.